nges diucapkeun kade di jalan atau geus nabi ka majlis pedah kurang bogaan hiji barang atau hiji perkara anu mata kajalikeun ieu amal akhirat teh cuma ngadeikeun amal dunia kunaon ku aweuna niat pedah liang titinya teh aya sagedina lain sagedengeun talabul ilmi aya salah siji anu dipamerkeun berarti lain karena Allah eta teh amal akhirat tapi ngajadikeun amal dunia tah itu beresan urang niatna seunah hade-hade bisi urang talabul ilmi karena urang teh pedah gali batu resep talabul ilmi urang teu ahisi bahasana internal karena isim tah eta teh cek sebagian kataran sampurna ngajalankeun kana eta kewajiban padahal mah ngaku mukminin mukminat muslimin muslimat tah bila mana ayeuna muslimin muslimat nyaeta kagerok kul hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ila lahdi tak itu menurutna asal dari orang mukminin mukminat muslimin muslimat mawaya teman itu yang kudu urang melaksanakeun kana eta kalau dibantu labur untuk kudu bero-bero ibu sana-sana mun masa dia pribadi mukmin mukminat muslimin muslimat geuning pelabur ilmu teh geuning kewajiban hukumna ada wajib di mana di